Wasania asaro jeung hari nomor ke-12. Atumanina to eta tumanina pihi dina itu julus. Ayal julusi tegas nama dina diuk baina sajdataini antara dua sujudan. Wasalisa asaro jeung hari nomor ke-13 na. Al julusul akhiru eta diuk akhir, diuk anu akhir. Aya aladi tegas nama diuk, aya aladi tegas nama diuk. Yakobu ngiring-ngiringi, Yakobu ngiring-ngiringi atawa ngabadaan. Karena itu aladi naon assalamu salam diuk terakhir teh nu tuluy ka dituna salam. Warabi asaro jeung ari nomor ke-14 na atasyahud eta tahiyat. Tasyahud asyhadu alla ilaha illallah timiti atahiyatulnya. Atasyahud eta tasyahud atahiyatu mubarakatu ilaih. Fi dina itu julusul akhir, ayal julusul akhir tegas nama dina diuk nu terakhir. Tah nu wajib mah tasyahud teh nu diuk terakhir. Wa qaulu tasawudi jeung ari batas minimal tasyahud at-tahiyatu lillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Itu cerita Isra Mi'raj Rasul. At-tahiyatu ari pirang-pirang kehormatan, at-tahiyatu ari pirang-pirang kehormatan lillahi eta tetep ka Allah. Pas Rasul Isra Mi'raj, pas Rasul dugi ka Rabbul Mustawa Sidratul Muntaha penak sareng Allah, maka Rasul mengucapkan kumaha at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatu mubarakatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi iman upang minimal nanya bahasa tahiyat. Salamun ari kasalamatan. Dijawab ku Allah teh salamun ari kasalamatan alaika tetep ka anjeun Muhammad. Alaika tetep ka anjeun Muhammad ayuhan nabiyyu. Hei nabi. Warahmatullahi jeung rahmat Allah wa barakatuhu jeung kabarokahan Allah berkah ti Allah. Cek nabi teh manyakur ka abi hungkul cenah. Allah atuh nabi ingetna ka arurang. Salamun alaina cenah tuh cek nabi wa ala ibadillah sholihin. Nuhun Gusti ayeuna Gusti tos ngarahmat ka abdi, maparin berkah ka abdi, tapi mudah-mudahan we salamun ari kasalamatan oge. Alaina eta moga tetep ka abdi sadayana tuh bahasana ge. Wa ala ibadillah sholihin jeung ka pirang-pirang hamba na Allah asholihin anu saroleh tuh kabawanya arurang ge. Asal jadi kategori eta we ibadillah sholihin. Wa ala ibadillah sholihin jeung ka pirang-pirang hamba na Allah asholihin anu saroleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nyakseni abdi an kana saektosna kalakuan sareng tingkah. La ilaha eta teu aya pangeran eta mawujud illallahu angin saha Gusti Allah angin tegasna Allah wa asyhadu jeung nyakseni abdi anna Muhammadan kana saektosna Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Wal khamisa asaro jeung ari nomor ka-15 na salatu eta maca shalawat. As-shalawatu eta maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihi dina itu julus. Ayal julusil akhiri tegas nama dina diuk anu terakhir ba'dal pirogi dina sabada beres. Bada pirogi dina sabada beres minat tasyahudi tina tahiyat. Wa qalu sholati jeung ari batas minimal maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad eta Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah sholli muga maparinan rahmat takdim Allah ala Muhammadin ka Nabi Muhammad. Wa asaro jeung mere isyarah mere uninga wa asaro jeung mere uninga naon kalamu musannifi kal dauhanana ki musannif naon kalamu musannifi dauhanana ki musannif anna sholata kana saektosna salat maca sholawat alal ali ka kulawargina lati jibu eta teu wajib itu salat maca sholawat ka keluarga Nabi wa ala alihi itu teu wajib hukumna sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup. Wahwa jeung ari wahwa jeung ari itu as-salat alal ali wahwa jeung ari itu as-salat alal ali kadalika eta tetep sapertoskeun la tajibu kadalika eta tetep sapertoskeun la tajibu bal hiya barik tali itu salat alal ali bal hiya barik tali salat alal ali sunatun eta sunat hukumna
Wasadisa asaro jeung ari nomor ka-16 atas 5 ula eta awe salam nu kahiji. Atas 5 ula eta awe salam nu kahiji wajibu jeung wajib naon iqau salami nibakeun salam teh. Naon iqau salami nibakeun salam halal kuudi dina nalikana diuk. Wa qalu jeung ari batas minimalna itu salam. Wa qalu jeung ari batas minimalna salam assalamualaikum eta lapad assalamualaikum cukup sakitu ge assalamu ari kasalamatan alaikum eta muga tetep karanjeun kabeh sabaraha wihan marratan wahidatan kalawan sawihan wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu salam wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu salam assalamualaikum warahmatullahi eta lapad assalamualaikum warahmatullahi Assalamu ari kasalamatan alaikum eta muga tetep karanjeun kabeh warahmatullahi jeung rahmatna ti Allah. Sabaraha wihan pangsampurnana dua wihan kakatuhu sakali kakenca ka sa marataini kalawan dua wihan yaminan tegasna kabeh katuhu yaminan tegasna kabeh yamin katuhu wasimalan jeung kabeh kenca nu wajibna manu salam nu kahiji nu kabeh katuhu. Wasabi'an saro jeung ari nomor ka-17 na niatul khuruji eta niat keluar. Niatul khuruji eta niat keluar minas salat tina salat niat beres salat. Wada jeung ari ieu. Wada jeung ari ieu niatul khuruj minas salat wajhun eta jalan wadun eta jalan marjuhun anu dhaif ieu wajah. Marjuhun anu dhaif ieu wajah. Wakila jeung diucapkeun la yajibu tu wajib naon dalika itu niatul khuruj minas salat naon dalika itu niatul khuruj niatul khuruj terus nama niat keluar wahada jeung ari wahadal wajhu jeung ari ieu kil wahadal wajhu jeung ari wahadal waju jeung ari ieu jalan teh huwa tegasna hadalah sahu wahada jeung ari ieu kawalkil wahada jeung ari ieu jalan nyaeta kil teh kuat tegasna ieu hada ala sahu eta qaul anu tersoheh. Jadi kaul anu tersoheh mah teu kudu aya niat keluar salat. Wa tsamina asaro jeung ari nomor ka-18 tartibul arkan eta nartibkeun kana pirang-pirang rukun hatta baina tasyahudil akhiri dugi ka antara tasyahud akhir hatta baina tasyahudil akhiri dugi ka antara tasyahud akhir wa sholati jeung salat ala nabi ka Kangjeng Nabi wa sholati jeung maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina itu tasyahud akhir. Wa qaulu jeung ari ucapan ki musannif alama dakarnahu tegasna malapad alama dakarnahu logatna alama bari netepan kana rukun alama bari netepan kana rukun dakarna nyaritakeun kami hu kana itu ma yustasna eta dikecualikeun minhu tina itu qauluhu naun nujubu muqaranati niati wajibna ngabarengkeun niat naon wujubu muqaranati niati wajibna ngabarengkeun niat li takbiratil ihrami kana takbiratul ihram wa muqaranatul julusi jeung wajib ngabarengkeun diuk wa muqaranatul julusi jeung wajib ngabarengkeun diuk al akhiri anu akhir li tasyahudi pikeun tasyahud wa sholatu jeung maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassolatu jeung ari salat sunanuha eta ari kasunahanana itu salat sunanuha eta ari kasunahanana itu salat qabla duhuli dina sameme asup ya dina itu salat syai'ani eta dua perkara al adanu tegasna maka hiji adan sameme salat naon heula adan naon ari patokan adan wa jeung ari itu adan lugatan ceuk bahasa al ilamu eta mere uninga euy salat ayu ta eta teh adan wasaran jeung cek agama naon cek agama salat adan teh ngidinan mere uninga wasaran jeung cek agama naon adan patokanana cek agama zikrun makhsusun lil ilami biduhuli waqti sholatin mafrudatin zikrun eta zikir makhsusun anu ditangtukeun itu zikir lil ilami pikeun merenya zikrun eta zikir makhsusun anu ditangtukeun itu zikir lil ilami pikeun merenya biduhuli waqti sholatin kana biduhuli waqti sholatin kana asupna waktu salat mafrudatin anu dipardukeun itu salat wal paduhu jeung ari lapad pirang-pirang lapadna itu adan
wal padu jeung ari pirang-pirang lapadna itu adan masna eta dua kali masna eta dua kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah ila takbir kecuali takbir ila takbiro kecuali takbir awalau dina mimiti adan parbaun maka 4 kali parbaun maka ari itu takbir pak maka ari itu takbir arbaun eta 4 kali takbir mau 4 kali kan Allahu akbar 2 cenah Allahu akbar 4-nya lamun saja nama 2 kali hayya ala shalah sekali hayya ala shalah 2 kali tah wa illa tauhid jeung kecuali kalimat tauhid wa illa tauhid jeung kecuali kalimat tauhid nan kalimat tauhid teh la ilaha illa akhirahu dina akhirna adan akhirahu dina akhirna adan pawahidun maka eta sakali pawahidun maka ari itu tauhid eta sakali pa maka ari itu tauhid wahidun eta sakali cukup sakali la ilaha illallah la ilaha illallah 2 kali sekali wal iqamatu jeung kaduana sunat qomat naon iqamat waya jeung ari itu iqamat masdar aqama eta masdar tina lapad aqama yuqimu iqamatan akrama yukrimu ikraman sumia salajengna dingaranan bihaku itu iqamat naon adikrul mahsusu dikir anu ditangtukeun cara tadi teh lianahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah yuqimu eta ngadeg lianahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah yuqimu eta ngadegkeun itu dzikrul mahsus ila sholati kana salat wa inna ma yusra'u jeung pasina wungkul disyariatkeun naon kulun saban-saban saiji minal adani tina adan naon kulun saban-saban saiji min adan inu tetep kulun tina adan wal iqamati jeung tina iqamah tina qomat lil maktubati pikeun salat anu dipardukeun lil maktubati pikeun salat anu dipardukeun disyariatkannya ada adan jeung iqamat itu untuk salat fardu wa ma goiruha jeung anapun ari salianti itu maktubah wa ma goiruha jeung anapun ari salianti itu maktubah payunadi maka eta ngagero si jalma laha karena itu goer as-sholata jami'atan kulapad as-sholata jami'atan cirian eta teh cara ngageroan ayeuna ngalaksanakeun salat sunat mah as-sholata jami'atan lain ku adan lain ku qomat tapi kunaon bahasana as-sholata jami'atan logatna as-sholata laksanakeun salat eta teh masdar micen ampil amar disebut masdar niabah as-sholata kudu salat anjeun kalawan salat as-sholata laksanakanlah salat jami'atan barina sakabehanana atau bebarengan berjamaah cara arek naon arek taraweh as-sholata jami'ah salu alaihi ya bisa kitu as-sholata alaihi bisa kitu bisa as-sholata sunnata tarawih rakaatain mah bebas itu kudu adan itu kudu qomat adan heula qomat teh kudu lilat cukup kumaha as-sholata jami'ah wa sunanuha jeung ari pirang-pirang kasunahan salat bada duhuli dina sabada asup pihadina itu salat saya ani eta aya 2 perkara atasyahudul awalu tegasna maka hiji tahiyat awal teh eta merupakan kasunahan salat wal kunutu jeung kunut bisubi dina subuh kunut subuh itu adalah kesunahan salat Aepi tidali rokaati niati tegas nama dina waktu tidak rokaat kedua aepi tidali rokaati niati tegas nama dina waktu tidak rokaat kedua minutina itu subuh tempatna kunut subuh teh rokaat kedua salat subuh pas itidal minutina itu subuh wahwa jeung ari itu kunut logatan ceuk bahasa kadep ya eta ti jolong-jong ka ditu wawa jeung ari itu kunut kada bisi geubis bedian
Wawa jeung ari itu kunut tugotan cek basa doa eta ngadua kunut cek basa teh doa wasaran jeung cek agama madikrun masusun eta dikir anu ditangtukeun dikrun masusun eta dikir anu ditangtukeun wawa jeung ari itu dikrun masusun teh Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman apait ila iri kira aku tuh bisa kunut sorogan kanopal tah. Allahumma ya Allah idi mugi maparin hidayah Gusti. Ihdi mugi maparin hidayah Gusti ni ka abdi. Piman dijalma hadaita maparin hidayah Gusti ka itu man. Hadaita maparin hidayah Gusti ka itu man. Wa api jeung mugi wa api ni piman apait wa api jeung mugi ngawaraskeun Gusti ni ka abdi piman di jamaah faita geus ngawaraskeun Gusti ka itu man ilahiri dugi ka akhirna kunut ilahiri dugi ka akhirna kunut panjangnya wal kunutu jeung ari kunut mana itu teh wal kunutu fi akhiril witri finis pisani min syahri Ramadan wal kunutu jeung kunut kudu make ari wal kunutu jeung kunut masih kene kasunahan salat teh kahiji kan tadi tahiyat awal kaduana kunut subuh katiluna kunut fi akhiril witri dina tungtung salat witir finis pisani dina tengah kadua min syahri Ramadana tina bulan Ramadan bulan Ramadan 30 hari berarti pertengahan itu tanggal 16 tah di akhir tengah kedua di tanggal 16 sampai tanggal 30 itu disunatkan pas akhir witirna itu dikunutan kumaha yeuna non parentahan non teh ajakan imamna as-sholata sunnatan raqatal witri ma'al kunuti jami'ata rahimakumullah contohna kitu. Wahwa jeung ari itu kunut kumaha maca kunutna tong bingung maca kunut eta ayeuna mun jadi imam tarawih di ditu di terminal tah maka maca kunutna wahwa jeung ari itu kunut ka kunuti subhi eta tetep sapertoskeun kunut subuh kakunut subuh tetap saperti kunut subuh sakumaha biasa subuh aja jawe gitu kunutna al mutaqaddimi anu narima ti heula itu kunut subhi al mutaqaddimi anu narima ti heula itu kunut subhi pi mahalihi dina tempatna itu kunut walapdihi jeung lapadna itu kunut tempatna mah dina itidal lapad kunutna nya sakumaha biasa we Allahumma hadini atanapi lamun jamaah mah Allahumma dina piman adait wa pina piman apait ilaih wala tutayanu jeung teu ditangtukeun naon kalimatul kunut ti pirang-pirang kalimah kunut kunut asabiqatu anu ti heula itu kalimah asabiqatu anu ti heula itu kalimah Palau konata makalamun kunut si jalma bi ayatin ku ayat ya tadomanu ayat Quran bi ayatin ku ayat Quran ya tadomanu anu ngandung itu ayat tadomanu anu ngandung itu ayat lain ngandung bawang doaan ngandung doaan kana doa wa qasoda jeung ngamaksad si jalma al kunuta kana kunut wa qasoda jeung ngamaksad si jalma al kunuta kana kunut hasolat maka hasil naon sunnatul kunuti kasunahan kunut contoh misalkan doa nu ayat Quran nu ngandung doa naon contoh kunutna teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina banar atau Robbi jalni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa lah dina Quran teu naon kunutna ge kunut kitu teu naon bebas lah teu ditangtukeun kunutna bade Allahumma hadina fi man hadait oge mangga wahai atuha jeung ari sunat hayat salat
wa hayatuha jeung ari sunat hayat salat ai salati tegasna mah sunat hayat salat waroda jeung maksud ki musannif wa aroda jeung maksud ki musannif bihayatiha ku sunat hayat salat bihayatiha ku sunat hayat salat malai saruknan pihak kana lapad malai saruknan piha. Jadi patokan sunat hayat naon? Malai saruknan piha wala ba'don yujbaru bisujudis sahwi. Sing apal patokan sunat hayat? Naon patokan sunat hayat? Malaisa ruknan piha wala ba'don yujbaru perkara kasunahan laisa lain itu kasunahan laisa lain itu ruknan eta rukun berarti lain rukun piha dina itu salat. Piha dina itu salat wala jeung lain ba'don eta sebagian wala jeung lain ba'don eta naon namanya sebagian atanapi sunat abad yujbaru anu bisa ditamalan itu ba'don bisujud disawi ku sujud sahwi intina naon sunat hayat itu sunah dina salat anu teu kudu ditambalan ku sujud sahwi. Lamun poho teh teu kudu digantian ku sujud sahwi. Ari kunut mah itu bukan sunat hayat, itu sunat abad. Lamun teu kunut itu disunahkan untuk sujud sahwi. Tah ari sunat hayat mah teu kudu digantian ku sujud sahwi. Aya sabaraha tah sunat hayat dina salat? Khamsa asyarata eta aya 15. Khamsa asarota eta aya 15 naonana khoslatan warnana aya 15 ade hiji raf'ul yadaini tegasna mah kahiji ngangkatkeun dua panangan raf'ul yadaini tegasna mah kahiji ngangkatkeun dua panangan kok Allah ingda takbiratul ihram minalika takbiratul ihram Allahu akbar angkatkeun pananganna sakumaha ngangkatkeun panganana ila hadwi mangkibaihi dugi kana malebahan tak duana jalma ila hadwi mangkibaihi dugi kana malebahan tak duana jalma ningali tak mana nah ieu berarti sakieu yeuh ngangkatkeunana sunatna Allahu akbar malebahan tak we Allahu akbar pameget sana penceli Allahu akbar pami istri mah teu kenging luhur-luhur teuing paya malebatak kieu Allahu akbar kitu kenging kieu murag tapi Allahu akbar warabul yadaini jeung kaduana ngangkat panangan dua warabul yadaini jeung ngangkat panangan dua ingda ruku dina nalikana rek ruku sok rek ruku Allahu akbar kan gitu ulah mah Allahu akbar henteu kitu heula salajeng nawa ingda rofi tah ieu nu jarang teh sok katingali tarara wa ingda rofi jeung dina nalikana cengkat minhu tina itu ruku sok sami Allahu liman hamidah nah kudu kitu kudu angkatkeun ulah sami Allahu liman hamidah tah tapi kudu kieu wawadul yamini jeung nenden leungeun katuhu wawadul yamini jeung nenden leungeun katuhu ala shimali dina luhureun leungeun kenca wayakunani jeung bukti itu yamin jeung simal tahta sodrihi eta dina sandapeun dadana itu jalma ini dadaku
tahta sodrihi dina sandapeun dadana itu jalma wa fauqa suratihi jeung saluhureun bujalna si jalma wa fauqa suratihi jeung saluhureun bujalna si jalma. Dada ieu dada ieu bujal sahana pun dada saluhureun bujal berarti di dieu duanana simpen di dieu. Tah lamun ku naon ayeuna para ulama sufi mah si tungtung ieu ya si tungtung ramo teh kudu dina hate jadi ameh tuh kieu tah ciri nya ciri hate manteng ka Gusti Allah diteken hatena ameh bersih gitunya. Nah teuing di dieu teuing luhur teuing di dieu we cekap hanapeun dada ieu tatungtung ieu na dina hate kan di dieu ameh fokus ngabersihan hate ku salat teh kitu teh fokus hate teh ka Gusti Allah pahamnya kitu ieu na kieukeun salajengna mana deui teh wayakuna geus watawajjuhu jeung salah sunat ka salajengna nomoran ku sorangan we watawajjuhu jeung iftitah watawajjuhu jeung doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira eta ay qaulul musolli tegasna mah ucapan jalmi anu salat ay qaulul musolli tegasna mah ucapan jalmi anu salat akibat taharumi dina sabada takbiratul ihram akibat taharumi dina sabada takbiratul ihram kumaha ucapanana teh wajantu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ileh logatna wajantu madep abdi lain madep balad meledak wajah tu madep abdi wajhi kana wajhi kana rarai abdi madepkeun abdi wajhi kana rarai abdi maksud rarai teh dat sekujur badan abdi lilladzi ka dat ka Allah patoro nyiptakeun aladi patoro nyiptakeun aladi asamawati kana pirang-pirang langit waladi jeung bumi ilahirhi dugi ka akhirna itu wajah tu wal muradu jeung ari nu dimaksud ayakula eta yen ngomong eta yen ngucap si sahal musolli jalma nu salat wal muradu jeung ari nu dimaksud ayakula eta yen ngucap sahal musolli jalma nu salat ba'da taharumi dina sabada takbiratul ihram ba'da taharumi dina sabada doa al iftitahi kana doa iftitah hadihil ayat naon teh hadihil ayata tegasna ieu ayat hadil ayata tegasna ayat au goiroha atawa saliati ieu ayat mimatina doa waroda datang itu datang ti rasul nah waroda datang itu fil istiftahi dina doa iftitah salajengna kasunahan hayat mun salajengna wal isti'adatu jeung maca ta'ud ba'da tawajuhi dina sabada doa iftitah tos beres doa iftitah teh kumaha auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin jadi ta'awud heula wa tahsulu jeung hasil itu isti'adah bikulli laprin ku saban-saban lapad bikulli laprin ku saban-saban lapad yastamilu anu ngawengku itu lapad yastamilu anu ngawengku itu lapad ngawengku kana naon piya yastamilu ngawengku itu lapad teh alat ta'awudi kana ta'awud non ta'awud teh minta perlindungan ka Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim minas samiil alim rafiq make itu kan wal afdalu jeung ari anu paling utama mah kumaha wal afdalu nya paling utama a'udzubillahi minasyaitonir rajim eta lapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzu logatna bisi tak apal logatna a'udzu nyalindung abdi bahasa Indonesia nama a'udzu aku berlindung billahi ka Gusti Allah minasyaitoni tina ti setan arrojimi anu dirajam itu setan salajengna kasunahan salajengna wal jahru jeung narikeun soranya wal jahru jeung narikeun sora fi maudhihi dina tempatna itu jahru narikeun sora
iraha wa huwa jeung ari itu wa huwa jeung ari itu maudi wa huwa jeung ari itu maudi as-subuh eta salat subuh tadi tarikeun si imam ulah kabeh tarari wa naon eta teh wa ulayal maghribi wal isya'i wa ulayal maka de barisan wa ulayal maghribi tasniyah ulaya wa ulayal maghribi ulaya kadituna wa ulayal maghribi jeung kawitan 2 salat maghrib wa ulayal maghribi jeung kawitan 2 salat maghrib wal isya jeung salat isya ya ari maghrib sabaraha rakaat 3 rakaat nu kawitan 2 rakaat kahiji rakaat kadua itu sunat ditarikkan isya sabaraha rakaat 4 tah anu kahiji jeung kadua sunat ditarikeun wal jumati jeung salat Jumat anana tarik wal idani jeung salat hari raya 2 naon hari raya 2 teh Idul Fitri Idul Adha salajengna kasunahan salajengna wal isroru jeung naon ayeuna lalawanan tarik laun wal isroru jeung laun wal isroru jeung lalaunan fi maudhihi dina tempatna itu isror lalaunan ieu mah ulah ditarikeun iraha tah wa huwa jeung ari itu maudi ma eta salat ada ngalianan itu ma ala dikana salat dukira dicaritakeun itu ala di nyata salianti subuh maghrib isya jumaah hari raya 2 salat naon lohor asar 2 ieu nama naon ngaranna teh hikmahna kunaon pangna ayeuna lohor asar teu ditarikeun da atuh lohor asar mah nyararing da waktu beurang waktu garawe waktu araya tapi ayeuna isya maghrib subuh mah kudu ditarikeun teh sabab itu waktu malam waktu ayeuna talibra da ameh kaemutan kitu wataminu jeung tah geuningan kasunahan hayat salajengna wataminu jeung maca amin kumaha maca amin teh aya qaulu amin tegasna mah ngucapkeun lapad amin istajib amin muga hartosna amin teh takdirna istajib doaana amin teh naon istajib doaana hartosna amin teh mudah-mudahan Allah nyubadanan kana doa abdi mudah-mudahan Allah nyubadanan ngaijabah iraha ngucapkeun amin akibal fatihati dina sabada fatihah akibal fatihati dina sabada fatihah liqori iha pikeun jami anu maca fatihah nu maca fatihah fi sholatin dina salat wa ghairiha jeung salianti salat fi sholatin dina jero salat wa ghairiha jeung salianti salat keur ngaji fatihah tungtungna teh naon amin lakin fi sholati tatapina ari amin dina jero salat lakin tatapina ari amin ari takmin fi sholati dina jero salat lakin tatapina ari takmin fi sholati dina jero salat akidun eta anu leuwih muakad leuwih dikudukeun dina salat mah nyebutkeun naon teh amin ai sunat muakad itu mendekati kana wajib waladhdallin amin wa yu'minu jeung maca amin sa'al makmum musi makmum ma ta'mini imamihi sarta amina imamna makmum pa ta'mini imamihi sarta amin imamna si makmum maca amin teh sarta kudu bareng jeung maca amina imam Rabbi fili walidaya amin waya jaru jeung narikeun itu si makmum bihi kana itu takmin sok sing tarik amin wa qiraatu surati jeung sunah salajengna teh wa qiraatu surati jeung maca surah pendeknya ba'da fatihati dina sabada fatihah limamin pikeun si imam wa munfaridin jeung pikeun jalmi nu salatna sorangan
sorangan itu sunat membaca surah. Ari jang makmum mah henteu sunat, kupingkeun we awasan imam. Fi rakaat subhi dina 2 rakaat salat subuh. Rakaat kahiji rakaat kadua. Fi rakaat subhi dina 2 rakaat salat subuh. Wa ulayae goirihima wa ulayae goirihima jeung mimiti 2 salianti subuh. Wa ulayae goirihima jeung mimiti 2 salianti salat subuh. Contoh lohor rakaat kahiji rakaat kadua itu surat. Nah asar rakaat kahiji kadua isya. Wa takunu jeung bukti naon qiraatu surati maca surah. Wa takunu jeung bukti naon qiraatu surati maca surah teh ba'da Fatihah eta tetep dina sabada Fatihah maca surah teh nyaeta sanggeus Fatihah. Walau qadama kumaha mun diheulakeun palau kudima maka lamun diheulakeun naon as-suratu maca surat alaiha manderikeun Fatihah alaiha barina manderikeun Fatihah lam tuhsab maka teu diitung itu surah teu diitung sunat teu meunang ganjaran kudu sabada Fatihah ulah samemehna. Wa takbiratu sunat salajengna wa takbiratu jeung pirang-pirang takbir. Wa takbiratu jeung maca pirang-pirang takbir cirian takbir intikal maksudnya intaqala yantaqilu intiqalan aya alipan takbir intikal di dieu takbir pindah rukun. Takbir intikal teh naon? Takbir pindah rukun. Tina nangtung bade ruku teh tina ruku bade tidal tah eta pindah rukun eta itu disebutna naon? Tina tahiyat awal bade cengkat itu disebutna takbir intikal. Allahu akbar eta. Wa takbiratu jeung maca pirang-pirang takbir ingdal khofdi dina nalika tumurun tuh. Ingdal khofdi dina nalika tumurun terjun bebas lirukui kana ruku. Pas ek turun kana ruku itu sunat maca naon? Allahu akbar. Waropu jeung cengkat aerob usolbi tegasna mah nyengkatkeun iga wekasan. Aerob usolbi tegasna mah nyengkatkeun iga wekasan minaruku tina ruku arek naon tah? Arek naon? I'tidal. Cengkat tina ruku. Allahu akbar deui sami. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Jeung ayeuna sunat teh wa qaulu sami Allahu jeung ucapan sami Allahu liman hamidah. Kisahna teh ieu kisah salah satu sahabat anu kasiangan salat subuhna ku Nabi diantosan pas ruku tuh cenah itu Abu Bakar pamit lepat telat tuh bade lebet diantosan heula ruku keneh. Nah pas ngilu bareng ruku sahabat teh rakaat kadua tah ruku rakaat kadua Nabi jeung sahabat aya sahabat anu telat tah maka eta sahabat teh ngilu bareng ruku diantosan ku Nabi ruku keneh Nabi teh bareng ngilu naon ruku. Nah pas kitu sami Allahu liman hamidah cek Nabi teh eta teh doa Nabi mudah-mudahan Allah nguping kan ecek saha eta teh ecek sahabat teh alhamdulillah kaburu keneh naon sami Allahu liman hamidah mudah-mudahan Allah nguping ka jami anu ngucapkeun alhamdulillah nu bersyukur nu kaburu salat Nabi ngilu bareng jeung salat sahabat nu tadi itu sejarahna. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah jeung ngucapkeun sami Allahu liman hamidah logatna sami amugi nguping padahal Allah mah maha ngupingan ieu makan doa ngaranna ge ngalap berkah. Wasami'a sami'a jeung mugi nguping sa Allah Gusti Allah liman kajalma hamida Siti Nur Hamidah muji itu man hu ka Allah hina yarfa'u dina nalikana nyengkatkeun si jalma rosahu kana mastakana jalma minaruku tina ruku pas cengkat ruku teh sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu.
kapayunang ke aya eta mah malaikat yang ngilu ngajawab. Walau qala jeung lamun ngucap si jalma, walau qala jeung lamun ngucap si jalma man hamidallahu sami Allah kana lapad man hamidallah sami Allah diresingkeun ieu mah. Logatna man ari saha jalma hamida eta muji man ari saha jalma hamida eta muji itu man lain himpunan alumni Tohuda hamida eta muji man Allah ka Gusti Allah sami'a maka nguping Allah lahu ka itu man kapa maka cukup itu qaul man hamidallahu sami Allah kapa maka cukup itu qaul bisa dipraktekkeun man hamidallahu sami Allah sami Allahu liman hamidah digentos kumaha man hamidallahu sami Allah wa makna sami Allahu liman hamidah jeung ari maknana sami Allahu liman hamidah cek urang lumur teh balik maneh man hamidallahu sami Allah kayak cenah jadi beda cenah Mas Andri lain jadi beda gitu mata kayak ngaos gitu. Wa makna sami Allahu liman hamidah jeung ari makna sami Allahu liman hamidah taqabbalallahu minhu hamidah eta lapad taqabbalallahu makum taqabbala mugi nampi saallahu Gusti Allah minhu itu man taqabbala mugi nampi saallahu Gusti Allah minhu itu man hamdahu ka hamida anu muji man hu ka Allah hamida anu muji man hu ka Allah wajaja jeung mugi ngabales Allahu ka itu man alaihi karena itu hamida wa qaulul musolli jeung ucapan jami'an salat robbana lakal hamdu tegasna lapad robbana lakal hamdu robbana duh pangeran abdi sadaya laka eta muga tetep ka Gusti alhamdu ari sadaya pujian iraha waktuna ngucapkeun robbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa muwassatin min syai'in ba'du iraha idan tasoba di mana-mana narima ajeg si musolli idan tasoba di mana-mana narima ajeg si musolli ko iman barina anu nangtung pas itidal wa tasbihu salajengna kasunahan salajengna wa tasbihu jeung maca tasbih kumaha maca tasbih teh subhana rabbiyal adim atawa a'la fi ruku'i dina ruku di ruku mah adim berarti wa adna kal kamali jeung ari panghanapna tina kasampurnaan wa adnal kamali jeung ari pangsampurnana wa adnal kamali jeung ari panghandapna tina kasampurnaan wa adnal kamali jeung ari panghandapna tina kasampurnaan fitasbihi dina mana teh fitasbih dina maca tasbih subhana rabbiyal adimi eta maca kumaha subhana rabbiyal azimi salasan kalawan 3 kali wa tasbihu jeung salajengna teh kasunahan salajengna teh maca tasbih bisujudi dina sujud kumaha batas minimalna wa adnal kamali jeung ari panghandapna tina kasampurnaan wa adnal kamali jeung ari panghandapna tina kasampurnaan pihi dina itu tasbih bisujud subhana rabbiyal a'la eta subhana rabbiyal a'la naon hartosna subhana rabbi maha suci pangeran abdi al ala nu maha luhur tadi mal adimi anu maha aku sabaraha kali sarua salasan kalawan 3 kali wal akmalu jeung ari pangsampurnana pitasbihi pitasbihi ruku'i dina tasbih ruku wa sujudi jeung tasbih sujud masyhurun eta anu masyhur populer atawa non terkenal kumaha subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi
salajengna sunat hayat salajengna teh wawadul yadaini jeung nenden dua panangan wawadul yadaini jeung nenden dua panangan alal fakhdaini dina luhureun dua pingping alal fakhdaini dina luhureun dua pingping tumpak pingping bondon dua ping eta lamun hayang tagoni hadrohan tagoni tapi henteu gaduh alatna eta we sebutkeun fil julusi dina diuk litasawudil awali pikeun tahiyat awal wal akhiri jeung tahiyat akhir yabsutu anu ngabeberkeun si saha ieu teh si jalma si musolli yabsutu anu ngabeberkeun si musolli al yada kana al yada kana leungeun al yusra anu beh kenca bihaisu tasamat taya pas tahiyat pas diuk beberkeun leungeun kenca kieu ta berarti kieukeun bihaisu tasamat kusakira-kira ngabeneran bihaisu tasamat kusakira-kira ngabeneran naon ruusuha pirang-pirang tungtung ramona yad naon ruusuha pirang-pirang tungtung ramona itu yad aruk bata kana tuur tungtung ramona sing nepi tuur kieu tah kieu nya ulah di dieu tah ulah dina pingping ieu tapi si tungtung ramo teh dina tuur tah kitu wayak bidu jeung ngeupeukeun si jalma si musolli wayak bidu jeung ngeupeukeun si musolli si jalma al yada kana panangan al yumna nu beh katuhu al yada kana panangan al yumna anu beh katuhu ay asobi aha tegasna kana pirang-pirang ramona itu yadul yumna ay asobi aha tegasna kana pirang-pirang ramona itu yadul yumna kepeukeun illal musabbihata illal atawa misbah illal musabbihata kecuali curug minal yumna tinu beh katu illal musabbihata kecuali curug nama ulah jadi kieu pitu ulah waka kieu engke pas asadu ieu mah kieukeun heula 50 hiji palayak bidu maka ulah ngeupeukeun si jalma si musolli teh palayak bidu maka ulah ngeupeukeun si jalma si musolli ha kana itu musabbahah curug mah ulah dikeupeukeun kieukeun tah kieu tah jadina tuh engke pas asyhadu alla ilaha illallah pas Allah asyhadu alla ilaha illallah kakare kaluhurkeun ieu mah kieu we ieu nama kepeukeun kitu dekenging kudu ku curug rahasia nama curug teh nepi urat curug teh kana hate lamun ditaliti urat curug itu nepi kana hate matak pas kunaon pangna ku curug pas kieu Allah wasyhadu alla ilaha illallah manteng kana hate Allah gitu asyhadu alla ilaha illallah itu fa innahu maka saya kosna itu aya nu kikian teh anu kikian eta teh Wahabi kadangnya Persib itu meyakini bahwa Allah itu ada di mana
Allah ada di mana-mana, maka dikieukeun Allah ada di mana-mana cenah. Padahal teu kudu kitu. Painahu mak painahu maka sayaktos nasi musolli jalma nu salat. Painahu maka sayaktos nasi musolli jalma salat yusiru eta ngisarahan itu musolli. Jalma nu salat biha ku itu musabihah. Biha ku itu musabihah ropian barina nu ngangkatkeun. Ropian barina nu ngangkatkeun laha kana itu musabihah hala kaunihi dina tingkah kabuktosanana itu musolli. Hala kaunihi dina tingkah kabuktosanana musolli mutasyahidan eta anu maca tasyahud asyhadu alla. Mutasyahidan eta anu maca tasyahud. Wadzalika jeung ari itu mazkur ingda qaulihi eta dina nalika ucapanana itu musolli. Ingda qaulihi eta dina nalika ucapanana musolli illallah lapad kana lapad illallah. Wala yuhariku tah dengekeun. Wala yuhariku jeung ulah ngagerak-gerak itu si musolli. Wala yuhariku jeung ulah ngagerak-gerak itu si musolli montong dikurelang-kuriling. Ha kana itu musabahah, ha kana itu musabahah si curugna ulah diputer-puter. Kumaha lamun diputer-puter, fa in harroka maka lamun ngagerak-gerak si musolli. Fa in harroka maka lamun ngagerak-gerak si musolli ha kana itu musabahah, ha kana itu musabahah kuriha maka dimakruhkeun itu harku. Kuriha maka dimakruhkeun itu harku. Teu meunang hukumna naon makruh. Ari makruh teh aya dina bebenduna Allah. Ai salatna batal teu? Wala tabtulu jeung teu batal. Teu wala tabtulu jeung teu batal naon salatu salatna itu si musolli. Wala tabtulu jeung teu batal naon salatu salatna si musolli pila soi cek kaula anu tersohe. Salatna mah teu batal. Nya teu nanaon ngan nanaonan wal iftirasu jeung sunat salajengna teh diuk iftiros fi jami'il jalasati dina sakabeh pirang-pirang diuk fi jami'il jalasati dina sakabeh pirang-pirang diukan al waqiati anu tuniba itu jalasah al waqiati anu tuniba itu jalasah fi sholati dina salat fi sholati dina salat contoh kajulusil istirahati ari contona tetep sapertoskeun diuk istirahat. Kajulusil istirahati ari contona tetap sapertikeun diuk istirahatnya diuk istirahat teh diuk ayeuna pas arek cengkat rakaat kadua kan diuk heula mun langsung tina sujud sing sok bisa teu tina sujud langsung cengkat hese tapi aya diuk heula sakedeungnya tuh diuk heula sakedeung langsung nangtung wal julusi jeung diuk baina sajdataini antara dua sujudan. Wal julusi jeung diuk baina sajdataini antara dua sujudan. Nu robig pilih teh wa julusi tasyahudil awali jeung diuk tahiyat awal. Nyali pas sujud geuningannya diuk julusul istiraha diuk istirahat teh ieu sujud. Tuh kan diuk heula. Langsung wenang tuh. Aya diuk sakedeung teh eta teh ngaranna naon julusul istiraha. Diuk istirahat. Ulah langsung tos sujud langsung cekat pada hese. Pasti diuk heula ngarengkog heula. Wal iftirasu jeung ari iftiros kumaha iftiros teh patokanana wal iftirasu jeung ari iftiros teh aya jlisa eta yen diuk saha asah sujalma aya jlisa eta yen diuk saha asah sujalma ala ka'bil yusra dina luhureun keunung nu beh kenca ala ka'bil yusra dina luhureun keunung anu beh kenca diuk luhureun keunung kenca jailan barina ngajadikeun itu sahsu jailan barina ngajadikeun itu syahsu zohroha kana tonggongna itu yusro zohroha kana tonggongna itu yusro lil ardi kana bumi pilepkeun tonggongna kana bumi dampalna nanean bucur gitu itu diuk iftiros wayan sibu jeung ngajegkeun itu si sahsu wayan sibu jeung ngajegkeun itu si sahsu qadamahu kana dampal suku nasahsu qadamahu kana dampal suku nasahsu al yumna anu beh katuhu tah dampal suku nu beh katuhu mah diajegkeun itu ditangtungkeun wayadou jeung neundeun sahsu wayadou jeung neundeun sahsu bil ardi dina bumi atropa asobi iha kana pirang-pirang tungtung ramo suku
atropa asobi iha kana pirang-pirang tungtung ramokna itu yumna. Atropa asobi iha kana pirang-pirang tungtung ramona itu yumna li jihatil kiblati ka arah kiblati, jihatil kiblati ka arah kiblat. Tah jika kieu nya tah kieu berarti ieu na bujur ditanean ku dampal anu kenca, tah ieu anu katuhu sing ramona teh sing mayun ka kiblat. Nging kieu sok aya nu kieu tekenging kieu atau kieu tapi kudu ka kiblat si ramona. Kartosnya tah kitu. Salajengna terakhir ya. Wa tawaruku jeung diuk tawaruk pil jalsatil akhirati dina diuk akhir. Min jalsatis sholati tina pirang-pirang diukan salat. Wa ya jeung ari itu tawaruk, apa itu tawaruk? Julus tasyahudil akhir eta diuk dina tahiyat akhir. Sa itu nu sasapu ya. Watawaruku jeung ari tawaruk, watawaruku jeung ari ulah dikaluarkeun kudu nama wengi mah pamisiangnya. Watawaruku jeung ari tawaruk mislul micen eta milik micen rezeki teh. Watawaruku jeung ari tawaruk mislul iftirosi eta sapertikeun diuk iftiros ngan illa anal musollia anging sayaktosna jalmi anu salat, illa anal musollia anging sayaktosna jalmi anu salat yahruju eta ngaluarkeun si musolli, yahruju eta merejelkeun ngaluarkeun si musolli yasarohu kana suku kencana musolli, yasarohu kana suku kencana musolli ala hayatiha kana tingkahna itu yasar, ala hayatiha kana tingkahna itu yasar pil iftirosi dina diuk iftiros sok perjelkeun. Nah jadi kieu tuh diperjelkeun tuh kieu jadina tadi makan di tinihan si suku na teh ayeuna mah kaluarkeun perjelkeun tuh juga kieu. Sebutin kumaha nya teu naon asal diperjelkeun ulah didiukan atuh maksudna di kumaha mun nu penting tekenging didiukan diperjelkeun dikaluarkeun teh maksudna mah tadi makan kieu iftiros mah nya tadi mah kieu rindian ayeuna mah kaluarkeun si suku teh kieukeun karena eta mah anu sukuna ponok mah mungkin teu kade kartosnya nah anu penting dikaluarkeun gitu. Min jihati yaminihi ti arah katuhuna si musolli eta nya min jihati yaminihi ti arah sakut ti arah katuhuna si musolli usahakeun perjelkeun tu paya nolol saeutik we atuh paya nolol saeutik ka ciri da pasti nolol ari anu normal sukuna mah nya kecuali nu ponok wayal suku jeung ngantolkeun si musolli wayal suku jeung ngantolkeun si musolli warokahu kana biritna musolli warokahu kana biritna musolli bil ardi kana bumi bil ardi kana taneuh kana bumi kana sajadah naon we mana nama kana bumi itu nya jadi bujurna pas tayat akhir mah kudu antol amal masbuku anapun ari jalma anu nyusulan salat jalma masbuk atau amal masbuku anapun ari jalma masbuk anu nyusulan salat tinggalin teh wasahi jeung jalma anu hilap anu poho wasahi jeung jalma anu poho nu hilap payap tarisani iftarosa yap tarisu yap tarisani payap tarisani maka eta iftiros itu masbuk wasahi payap tarisani maka eta iftiros itu masbuk jeung sahi ropik batur geus tahiyat akhirnya ropik mah salat masbuk kakarek 2 rakaat ulah ngilu diuk jiga batur jiga tahiyat tapi diuk iftiros kieu ropik mah 2 rakaat deui pahamnya itulah jalma masbuk walayutawarrikani jeung ulah tawaruk cenah tuh walayutawarikani jeung ulah diuk tawaruk itu masbuk wasahi walayutawarrikani jeung ulah diuk tawaruk itu masbuk wasahi
terakhir wa taslimatu saniyatu jeung awe salam ieu sunah ya hukumna. Wa taslimatu saniyatu jeung awe salam anu kadua nu kabelah mana? Amal ula anapun ari salam kahiji, amal ula anapun ari salam kahiji pasabako maka eta ti heula geus ti heula. Pasabako maka eta geus ti heula. Pasabako maka eta geus ti heula naon anha sayaktosna itu ula, naon anha sayaktosna itu ula min arkani sholati eta tetep tina sapalihna pirang-pirang rukun salat. Min arkani sholati eta tetep tina sapalihna pirang-pirang rukun salat. Jadi lamun geus kieu teh assalamualaikum. Tadi kade dada kudu terus ka kiblat, ulah oyag, ulah assalamualaikum. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos itu sudah keluar salat. Dari ka dieu mah kakenca mah eta mah sun. Assalamualaikum gitu. Nah, naon anu kudu diucapkeun? Nah, ieu tulis sok di sisina. Awe salam kakatuhu assalamualaikum warahmatullahi. Doana as'alukal fauja bil jannah. As'aluka menta abdi as'alu menta abdi ka Gusti as'aluka al fauja kana kabagjaan al fauja bil jannah ka surga as'alukal fauja bil jannah. Kumaha doana? As'alukal fauja bil jannah. Pan ai surga teh diibaratkeunana beh katuhu surga teh kan. Kesenangan-kesenangan itu beh katuhu. Assalamualaikum sinsok as'alukal fauja dina teh assalamualaikum as'alukal fauja bil jannah. Naon hartosna as'aluka menta kuring ka Gusti al fauja kana kabag jaan bil jannati kusur ya as'aluka fauja bil jannah. Terus nu kakenca assalamualaikum kakenca tulis doana as'alukan najata minan nar as'alukan najata minan nar as'alu menta abdi ka Gusti an najata kana kasalametan. Nah najah teh kasalametan minan nari tina siksa neraka. Kenca itu ibarat naon ayeuna lambang neraka. As'aluka najata minan an najata as'alukan najata minan nar. Sok kakatuhu as'alukal fauja bil jannah kakenca as'alukan najata minan nar. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana